warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Fadila Priyanti. Saya akan membacakan cerita babat yang berjudul Sumur Bandung. Sumur Bandung teh mangrupa cikal bakal lahir jeung ngadegna kota Bandung nepi ka ayeuna. Hanyakal ayana Sumur Bandung teh teu loba dipika nyaho boh ku urang Bandungna sorangan boh ku urang ti luar Bandung. Padahal lamun ditilik tina sajarahna, Sumur Bandung teh parenahna di Puseur Bandung. Sumur Bandung dijieun ku Adipati Wiranatakusuma II dina tanggal 25 Mei 1811. Teu jauh ti eta tempat diwangun oge Masjid Agung, pandopo Bupati jeung alun-alun kiwari Sumur Bandung teh parenahna ditukangan kantor PLN cabang Jabar Banten, Jalan Cikapundung, Timur Bandung atawa kurang leuwih 100 meter wetaneun alun-alun Bandung. Atur pade Gang Gedeng jeung Jalan Asia Afrika Bandung parenahna memang rada nyingkur lantaran kahalangan ku gedung PLN. Padahal mun geus dijuk-juk mah Sumur Bandung teh ayana di wewengkon bagian tukang ngedong PLN. Pangkus Kusnadi anu nyesepuhan di Sumur Bandung waktu jumeneng keneh dina tahun 2005 kungsi nyaritakeun sajarahna cenah ge kieu. Ceuk ujaring carita, Sumur Bandung teh didamel ku Bupati Bandung kadua nyaeta Raden Adipati Wiranakusuma II harita samulina ti Subang kairing ku para panguan Raden Adipati Wiranatakusuma II. Reus di hiji leuweung anu dipimaksud leuweung dina ieu tulisannya eta tempat anu ayeuna jadi Sumur Bandung tea bakat ku nalmai kawuwuh tos jengker ti tempat anu leuwih. Raden Adipati Wiranakusuma II nyarendekeun salinan kana hiji tangka gede, tetekeun nu dicadakna ditanceupkeun kana taneuh. Lajeng anjeunna mah kulon ditungguan ku para panginea satyana. Kira-kira meunang sapayeupahan Raden Adipati Wiranakusuma II mai ngadeg keras nyabut tetekanna. Barang tetekan dicabut tina urut tetekan tea ngaburial cai, ceuk ujaring carita, salasa urang pongawang tumanya. Gamparan geuning tina tilas tetekan teh kaluar cai, dupi eta cai naon? Nyaeta cai Sumur Bandung. Cai nu isuk jeung geuning getol bakal jadi kahirupan jeung kaharuyan urang Bandung. Wale Raden Adipati Wiranakusuma II satuluyna cenah pusukakeun Raden Adipati Wiranakusuma nu jelas henteu samanda dina waktu sapeuting urut tetekeun teh jadikeun sumur. Teu aya anu apal kalayan pati sabaraha jerona Sumur Bandung teh. Ngan anu geus pasti kaehangan Sumur Bandung teh ti baheula nepi ka ayeuna caina teu kungsi saat jeung teu kapangaruh ku cai solokan Cikapundung nu aya wetaneun Lur katewas kawates ku tembok gedung PLN. Cai Sumur Bandung amembrang herang lian ti eta nimong cai ti Sumur Bandung teu bisa sagawayahna kudu tartib jeung ditimbang ku jalma anu dipercaya ku sesepuh haritana Pangkus Kusnadi tea, atawa jalma anu geus biasa timbana ember leutik disambung ku tali rapia anu panjangna kurang leuwih 1,5 meter. Eta teh cara anu kudu dilaksanakeun sing saha wae anu rek datang ka Sumur Bandung. Awakna kudu dina kaayaan bersih atawa boga wudu keur jaman almarhum Pangkus Kusnadi mah mun aya tamu nu ngahaja ka Sumur Bandung tur can katingali ka cai sok diparentah kudu wudu heula. Kaharti ari kituna mah lantaran masyarakat anu datang ka Sumur Bandung biasana sok ngadon ngadoa, jadi pantes mah urang kudu boga wudu oge lian ti eta salilana aya di wewengkon Sumur Bandung. Teu meunang heheotan ribut jeung teu meunang setaban mun eta dirempak cenah tinggal ngadoan. Akibatna kiwari Sumur Bandung teh geus kaasup situs nu aya di kota Bandung. Tangtu we kudu dipiara dimumule tur dipikeun ka balarea ieu haluyuh jeung Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2003 ngeunaan. Nilai sejarah
dan benda kepurbakalaan, tapi kumaha buktina teu kabeh urang Bandung apal lamun di sabuneureun gedung PLN deket alun-alun Bandung aya situs anu ngandung ajen sajarana Bandung. Malah duka kumaha nasibna mun sumur Bandung aya saulareun gedung PLN jeung teu diurus ku pagawe kantor PLN, buah-buah bakal jadi situs nu taya ajenna. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.